Jelema hirup kadang jelema paeh. Sepoi-sepoi di imah bae. Haling-haling tis korsi. Abus deui ke dapur nyen kopi. Abus deui ke dapur bebadog. Henteu ising kitu di deula batur. Bikang mah unggal poe. Tahaling-haling upahan. Ya tandur. Ya ngarit. Kadang kieu mah kos eueuh lalaki. Mending jadi janda pisan. Cuma boga salaki. Kolobaan hirup batur jadi janda. Kos kieu meureun. Teu betah kelakuan salaki. Jauh, emam mah hayang ngeunah kadang bos. Kadang kerjaan orang gaji gede bae. Jelema anu kaya bae ge badokanna leuwih-leuwih tis urang. Apalagi jelema kos dia. Batur mah salaki upahan kemana? Kemana? Coba. Ari hayang mah upahan naon bae ge. Ieu mah boro-boro. Ngerokok ge teu hayang usaha ari teu tina bikang ngerokok. Moal kaya ari hirup kos kieu bae mah. Boga beas 10 kilo bangga. Moal hayang gagawe ari encan hayang beas beak. Hayang ngandalkeun saha? Ngandalkeun bikang jeung anak. Ulah boga bikang sekalian. Kawinan bae kolot dia. Jelema pemikiran sama sekali geus boga anak bikang ge. Pemikiran kayak tai. Jurig bae boga pemikiran. Komo deui ari manusia.